Haji Pendi geus mulai nyenet teh leumpang ge geus tungkul nya kelantas beh aya tas bena beuh masya Allah manta salat geus gideg bae masya Allah pen eta kunaon tas salat gideg bae nyaho heran jasa ieu akhir-akhir ieu dagang rugi bae astagfirullah sugan teh gideg jikiran eta pen Masya Allah Haji Pendi teh dek hiber horenganan ka alam malakut jualan dek hiber ka alam lahut dek hiber ka alam jabarut dek hiber ka alam lahut duh horenganan eta teh nu dibayangkeun teh asa di mana horenganan aya di jero awak urang di jero awak urang teh dina mudgo segumpal eta teh daging kimpel nu disebutkeun kolbu di dinding kolbu ieu lah teh ketika geus mulai nembus kana dinding kolbu didinya lah ayana alam malakut ditembuskeun deui terus ka jero di ditulah ayana alam jabarut diteruskeun deui nembus eta teh di ditulah ayana alam lah mantakan hiber teh lain kudu anclok-anclokan lain cak Haji Pendi ieu teh ieu cenah cakangjeng as-shalatu mi'rajul mukmin bahwa eta teh enggo naik mantakan aing mah deuk naik ka langit Haji Pendi asal tos salat be anclok-anclokan bangkong tah mah lain kitu mulai cek be berarti kan ieu teh didinya lapisan atuh pesawat nage eta teh eta kenengan lapisan lain ganti pesawat lain ulah dibayangkeun kieu ieu teh berangkat ka ditu ka alam malakut teh make pesawat syariat berangkat ka ditu make pesawat thariqah berangkat ka ditu make pesawat eta teh ma'rifat ka ditu na kakarak pesawat hakikat ieu teh beda pesawat lain pesawat eta keneh jadi lain kieu pesawat syariat pesawat thariqah pesawat ma'rifat pesawat lain kitu pesawat nah eta keneh mulai ku Haji Pendi mulai di pikiran pesawat mantakan yuk urang jieun pesawatna di dieu teh ya bahwa ieu adalah ilmu dina ilmu teh aya ilmu johir mantakan pa ilmu zohiru isna asaro panan ilmu johir ieu jumlahna aya 12 macam ilmu nyieun pesawat jieun pesawat